Sampurasun para wargi anu dipikaasi di lebet Gusti Yesus kalintang bingahna, urang tiasa tepang deui di acara Paniis Manah di kanal YouTube YKB Basa Sunda. Hiji program panuyun kahirupan numutkeun iman Kristiani. Nanging sateu acana hayu urang neneda ka Gusti sangkan dipaparin hikmati Roh Suci, mukakeun manah urang, mukakeun pikiran urang sanes bae ngartos tapi tiasa ngalampahkeunana dina kahirupan sadidinten. Hayu urang neneda. Gusti anu murbeng alam, Gusti dilebet Gusti Yesus hatur nuhun parantos maparin ka abdi kasempetan pikeun nampi kurnia Gusti ngalangkungan dawuhan. Mangga Gusti bukakeun hate jeung pikiran abdi tiasa ngartos sareng ngalampahkeun rupi anu seja disanggakeun ngalangkungan Paniis Manah ieu. Nuhun Gusti, nuhun, amin. Para wargi luar biasa margi geuningan Gusti mah teweleh nang tayungan ka urang sadaya ngalangkungan Roh Suci. Panglenyepan danget ayeuna dicandak tina buku renungan wasiat dumasar bacaan tina kitab Padamelan Rasul-Rasul pasal hiji ayat anu kahiji dugikeun ka 11. Anu janten ayat luluguna nyaeta tina Padamelan Rasul-Rasul pasal hiji ayat anu kalima anu kieu unggelna. Yohanes ngabaptis ku cai, maraneh masa kedeung deui bakal ngabaptis ku Roh Suci. Para wargi dina tradisi urang salaku umat Nasrani praktek baptisan teh janten hal anu wajib dilakukeun sanes kumargi kapaksa, nanging kedah sareng kasadaran yen ritual eta teh salasna mah urang lebet ngahiji sabeungkeutan dina kasatunggalan urang sadaya sareng Allah Tritunggal. Margi urang sadaya janten putra-putrana oge janten utusan-utusanana di zaman kiwari. Dina catatan Injil Lukas sakumaha anu diaos dina Padamelan Rasul-Rasul anu kieu unggelna. Kahatur Theophilus Lukas sang tabib sejang ngemutan yen wirehna Yohanes ngabaptis ku cai tapi para murid Yesus mah baris dibaptis ku Roh Suci. Baptisan cai nyaeta hiji totonden, hiji tanda anu miunjuk kana baptisan Roh Suci. Baptisan Roh Suci janten dasar sabab Roh Suci anu ngahijikeun kalebet kasatunggalan Rama jeung Yesus Kristus. Roh Suci oge anu masihan kawasa ka para murid pikeun jadi saksina anu dipaparin ku rupa-rupa kurnia. Roh Suci barang damel non rupi sagala hal pikeun ngawujudkan kerajaan Allah di dunia. Margi kitu para wargi, Gusti Yesus merdi nyuhunkeun ka para murid supados ngantos Roh Suci anu baris datang. Salajengna maranehna baris nampi kawasa pikeun janten saksi oge putra-putra Allah. Para wargi danget ayeuna urang milampah nu disebut ritual baptisan cai dilebet asmaning Rama Putra jeung Roh Suci. Ngalangkungan ritual ieu sayaktina urang sadaya parantos mibanda kahirupan anu anyar salaku putra-putra Allah. Oge urang sadaya baris dituyun terus ku Roh Suci sangkan hirup urang salawasna salalanggengna sapagodo sapuk luyu sareng pangandika pangeran. Oge katuladanan Yesus Kristus anu kedah dilarapkeun dina kahirupan sadidinten. Tah para wargi ngalangkungan hal eta wargi-wargi urang tiasa ningal oge uninga ka Gusti Yesus. Amin. Pawargi
hayu urang naneda. Hatur nuhun Gusti Allah Rama di lebet Gusti Yesus Kristus. Abdi parantos nampi berkasih kurnia ngalangkungan pangandika anjeun. Mugia abdi tiasa ngalarapkeunana dina kahirupan sadi dinten. Hatur nuhun Gusti, hatur nuhun Roh Suci, hatur nuhun Allah Rama. Amin. Para wargi, mugia non rupi anu kapihatur sing janten panglenyepan urang sadaya tingawit ayeuna dugi ka angke jaga. Tong hilapnya di like, di subscribe, oge di share ka wargi-wargi anu sanesna sangkan tiasa oge nampi berkah kasalamatan anu sajati. Gusti Yesus ngaberkahan. Amin. Rampes rahayu rahayu.